Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang tiasa patepang deui neraskeun jejer cariyos si Buntung Jago Tutugan. Oge hatur nuhun ka para wargi sadayana anu tos satia ngadangukeun dongeng Sunda ieu. Atuh mudah-mudahan para wargi sadayana cing dipasihan kesehatan oge digampilkeun rezekina. Atur nuhun saterusna anu kanu parantosna subscribe, like sareng komen. Mudah-mudahan kasayan para sadarek para wargi sadayana sing diwales ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh supados teu nyangkolong teuing kana waktos mangga urang teraskeun si Buntung Jago Tutugan. Prungah. Maharui langsung ngegedebut di renang kamurag. Ngan sakitu gening Jago Cisapeh karena ngehelkeun walos ya montong wakata kabur sia setan dan aku eleh aing cek Bahrowi bari langsung ngorejat sarta sebut deui dina gerakan landak nobros gunung ke eta gerakan ngagebah hayam diandalkeun aweun deui cekarna bari lep ngawangun gerakan sero nyusup. Tapi harita Bahrowi pinter waktu lawan ngalelepkeun sirah manehna ngegentak ngarobah serangan ngacorelat ka gigir jebret peurupna nenggel kana walikat karna menang bobot tenggelan anu ratusan kati mah karena nepi ka langsung ngagebut oge. Tapi karena anu geus menang gemlengan ti baca guruna anu kasohor Jawara Ujung Kulon sarta warahan Bapak Suta anu jadi bapana jeung Aki Mursid Jawara Bung Bulang langsung ngajorelat sarta tuluing ngawangun gerakan badak cihea tetungkusan Ujung Kulon. Dua dampaleungeunna dirapetkeun dina tarangna ngawangun cula badak. Ningali gerakan lawan model kitu Bahrowi ningkatkeun kawaspadaan. Manehna gentak ngarobah kuda-kudana seret suku katuhuna ditarik ka tukang. Waktu karena nyebrut narajang gilek Bahrowi ngagilek bari narik suku kencana sarta pereupna ngadius rek mapag punduk karena anu geus nyuruntuh siga badak. Des panempuk Bahrowi ditakis ku leungeun kenca. Waktu Bahrowi rek nyusul tepus ku tenggelan deui lain dikieuna reuwas sabab dampal leungeun katuh lawan anu masih nempel dina tarang sakilat rek ngababuk sirah rikat Bahrowi miringkeun awakna tapi talat hiu ceprot tak Bahrowi dihancak ku tenggelan ujungan anu kahebatan geus disangsikeun deui. Badan Bahrowi nepi ka ngarempayak teu kuat nadah kahebatan tenggelan ujungan karena anu memang kacida hebatna. Ayo Bahrowi lawan yeuh si karna tereuh gadog baju resmi lamun bener anika lalaki cekarna susumar dumeh geus hasil ngaragrageun lawanna. Ningali gegedugna ngarempeyak Sudinta jeung Adasim srut-srut ngalugas bedogna sarta terus cing hariuk narajang bedog-bedog ting hariuk rek ngarak-rak awak karna. Allah ieu cucunguk make hayang mentang ngalawan si karna pokna bari manehna ngejat ke tukang disusul ngawangun gerakan pucuk awi ke tebak angin. Badan karna luak leok anu balu karna bedog-bedog lawan teh ukur ting hariuk tepuguh siga ngebet angin. Tingkat pangabisa Sudinta jeung Adasim anu jauh sahanapeun karna kacida gampil pisan ditalukeunana. Karena ukur
ngagerakeun kadua leungeun dina waktu anu ngan sakicep bedog Adasim jeung Sulinta geus lalesot tina cepengana. Salta oge sadar manehna geus ting jarungkal jadi korban kahebatan tenggelan ujungan. Ting kelebru bari ting golok-gok ngutahkeun getih hirup. Bahrowi kaitung kuat oge manehna geus cengkat deui bari wah sia rasakeun ieu sia. Bedogna dihembatkeun deui rek nigas beung karena rikat ngalalapkeun sirahna dina jurus sero nyusup bari sakilat nyebut bedog serepetang. Bedog Bahrowi isabet hiu bedog Bahrowi nyabet deui ti gigir ngarah cangkeng. Karena narik suku kencana kagigir bari nakiskeun bedogna terang cedak leungeun kenca Bahrowi tekanya hoan babupu ceuli cedak deui kekemplong dicejek tambong kebu karena notong tarangna nenggel kana batu. Waktu Bahrowi rek ngebabadkeun bedogna kana tonggong gorentel karena rikat ngaboreng ka cerep bedog Bahrowi ngahancatan. Lumayan oge ulin bedog sia teh geuning Bahrowi cek karena bari geus sayaga manehna gentak mesang kuda-kuda di negerakan lancah maung. Lumayan gernarik mangkeluk model sia mah emah Bahrowi bari hiuk deui digaskeun bedogna di luhur. Maksudna mah rek narok sirah tapi karena saanggeul kali kudu terus jadi bulan-bulanan lawan manehna gentak ngejauh ka kenca bari nyabetkeun bedogna kana beung Bahrowi ngaranjuk prang bedogna dipake nakis tapi manehna kaget wae sabab nanajan katempona masih ngora kene tapi tanagana karena kacida rongkahna eta we bedog Bahrowi nepi ka ngolewang. Lamun Bahrowi tengejat geus tangtu leungeunna buntung disabet bedog karena anu ngadadak datangna. Tapi Bahrowi oge lain jawara. Atah nalika bedog karena rek nyeser leungeunna rikat manehna narik di leungeunna bari ngecat plos bedog karena ukur nyebet angin. Sabot kitu karena anu panca indrana geus kalatih manehna ngadenge anu jauh di tukang ngan sakilak manehna muter badana 180 derajat. Horeng anu nyewuk teh balati anu dilempageun ku Adasim kalawan sakilat karena newak perah belati jelep kadenge suara Adasim ngagoak leungeunna katiruk balatina sorangan. Lain jawara anu kitu teh baraya lamun kaulat niat geus tangtu dadaan nika anu kena karena ngomong bari sat nyebut belati anu nancep dina leungeun Adasim anu saterusna dilempegeun ka anu tangkal kai belasur cep berarti nancep dina tangkal kai. Suara Adasim ukur sakitu getih langsung ngegowol tina tatuna. Sabot kitu cetak ti tukang ngadenge suara anu ting caletar karena ngarenja barang direret Bahrowi anu geus bisa cangkat deui geus ngagunakeun senjata andalanna nyaeta pecut jangetna. Karena reuas oge kalawan teu talangke ngagentak ngareundeg dina gerakan sero nyusup. Waktu tungtung pecut rek meulih beheungna. Ayeuna mah moal bisa ngejat sia setan. Bahrowi ujub bari teu boleh ngagak-gak. Eta teh andalan anika Bahrowi. Cekarna bari mundur salengkah tapi Bahrowi surti manehna ngarobah arah. Sabetan pecutna mapag lengkah karena siap karena nyabetkeun bedogna kuriwa kabeulit ku pecut. Tapi Bahrowi geus kaget deui wae. Waktu nyentok anu maksudna rek nyabetkeun rek ngabetot bedog lawan. Polonyon bedog teh resot tina beulitan.
Sanajan ngerasa reuas mireung ngelawan lesot deui oge Bahrawi terus nyabetkeun pecutna kamana karena luncat terus diudag karena ukur bisa cingcat tapi teu wudu oge manehna akhirna mah kebenangan ngan ajian batu karang anu diagemna teu ieu cecel-bocel karena terus gulak-giok tina jurus pucuk awi katebak angin sakapeungna dikombinasikeun jeung gerakan saro nyusup gerak sambat inung bapa sia kana sakedeung deui sia bakal ditakinan cek Bahrawi sugal nakar montong waka ujub sia Rawi tarima ye cek karena bari sakilat ngarobah pasangan kuda-kuda sarta manehna saterusna ngawangun jurusan kolecer muih pikeun nandingan kahebatan pecut cengetna Bahrawi pecut disabetkeun tapi karena ukur nyerongkeun badana kakatuhu kep tungtung pecut teh ditewak Bahrawi ngaranjung beri terus ngaberdoa pecutna manehna ngarasa reuas dumeka kala ayeuna aya lawan anu sanggup newak pecutna anu dina tungtungna geus make peso anu kacidasekeun montong ngejap sia terima yeuh cek karena bari sakilat ngabtiuskeun bari ngagunakeun jurus kolecer muih saking cepatna gerakan bedog karena katempona jadi puluhan congo bedug ngatius ngajojo awak Bahrawi ngajoyeuh Bahrawi ngejawa ka tukang bari ngalepaskeun pecutna sabab lamun teu kitu tangtu leungeunna bari jadi sasaran bedog karena karena marengan kolebatna bedog dina jurus kolecer muih balu karena anu tumiba ka Bahrawi manehna ukur bisa undur-unduran anu saterusna dek tongongna adek kana tanggal Bahrawi geus teu bisa ngejat deui manehna ukur peureum bari calawak siga bayawak nu keur heuai manehna geus cumerit tina hatena ngarasa pasrah lamun nyawana ngan ukur semetrek ieu teu kuat ningali gurilapna bedog karena anu rek nyacag awakna Sudinta teu kurang reuasna mireung gegedugna aya dina bahaya teh manehna tapi manehna geus teu bisa walakaya sabab awakna karasa asaremuk akibat tenggelan ujungan karena ukur salawak bari peureum dewasa ngabayangkeun naon anu bakal tumiba kanu jadi gegedugna sedengkeun adasi mah komo bujung-bujung bisa nulungan dalah leungeunna anu katiruk balati oge geus sakitu parnana tapi dasar poe eta can waktuna nyawa Bahrawi lepas tina raga badagna karena mireung lawan ngadon peureum teh ngeureunkeun gerakan bedogna anu tadina geus diheubatkeun kana beuheung barangnya Bahrawi beunta kasampak karena keur ngabedega hareupeunana Bahrawi yang tadina geus kabur pangasian sabab nyawana ampir paragat lamun karena anu memang daya niat mateni teu nuluykeun serangan geus pasti sirah Bahrawi dina waktu harita geus ngagelenceng misah tina awakna kumaha Bahrawi masih sanggup rek nuluykeun ceuk karna bari netep seukeut ampun jang bapak tesanggem deui cek Bahrawi bari tungkul teu kuat ningali sorot mata karna anu seukeut netep mencarong lir maung anu keur nyanghareupan mangsana anu saterusna Bahrawi begal kahotur telenges anu salila ieu jumago asa aing panggagahna teh harita mah lempes ngulapes teu beda jeung kapas kaibunan brek
kue maena tepak deku bari nyuuh dina dampal suku karena minta diberi ampun. Jadi ayeuna rek kumaha Barowi? Ceuk karna bari mundur saterusna nyangkatkeun Barowi. Telangkung ujang bade dihideung, bade dibeureum oge nyanggakeun. Ampun, ampun. Pokna bari haros-hos, bari tungku ret ka Sudinta jeung Adasi anu keur ngajaran tuh sisi jalan. Sanes, ari Bapak di mana linggih teh? Karena ngadadak sareh nyaritana. Kapungkur mah di Gajah Ngabung. Namun ayeuna mah di Cisaat ngiring ka Pun Ardasim. Barowi bari nunjukkeun ka Ardasim. Karsa upami di Piruan. Aduh, sumangga nuhun bae nu aya atoh ka Bapak mah. Aya gesan penyelindungan. Nah, Bapak teh kagungan musuh gitu. Kantenan ujang malihan mah murid Bapak nyalira mung ayeuna teh janten murtad wani ngalawan ka guru. Malihan mah saumuran rupina mah sareng salira. Barowi tungtung nama ngadoni asa menang jalan pikeun ngalawan Andi. Namun Bapak tekiatnya. Namun Bapak tekiatnya. Leles pisan ujang. Bapak teh ngamemena anak maung. Ari geus gede ngarekem saha ngaranna. Urang mana kinten-kinten. Kumaha tingkat pepesena upami dibandingkeun sareng abdi. Si Andi urang Cipancar saumuran we sareng ujang mah anu upami dibandingkeun mah pangabisana mah masih aya di sana pun ujang. Barowi ngejawab ditungtungan ku Muji Karna. Urang Cipancar atau Cipancar? Karena jadi ras kawijana anu baheula pernah make ngaran manehanana, malah jadi ras inget deui Kanyisari anu geus ngabandang hatena. Malahan ayeuna lantaran ieu pisan manehna lunta ti lembur teh. Lantaran telaksana kauntung tipung ketemang beas Kanyisari. Anu dianggapna ku manehna geus lunca-linci luncat mulang udar tina tali gadang. Teu tigin kana jangci. Urang Cipancar ujang lembur bawahan lele sanes misi capar. Teu gagaduhan kekuatan anu luar biasa leungeun buntungna. Eta lamun manehna patelak jeung Andi, saha kira-kira anu bakal unggul? Duka ujang. Sigana mah manehna teu tos guguru deui kanu sanes. Tapi upami jurus bedog model tadi mah rupina biasa ngayonan samodel Bapak. Ujang Barowi geus ngebehkeun deui pamujina ka Karna. Manehna buntungnya. Tapi bisa nonyok. Sumuhun da buntungna ukur semet pigeulangna. Upami penak mah cobian we. Wara Bapak oge penasaran ka manehna teh. Sakalian we paehan ku Ujang Tuman ai. Ali Ujang saha jenengan teh? Bade ka mana? Barowi asa menang jalan. Bade ngiring we ka Bapak. Sareng ayeuna mah ulah nyebut deui Karna. Oh, saya kedah nyebat kumaha tuh. Sebat we Jakalara. Karena nyebutkeun ngaranna samaran. Minangkana mah mieling kana kaayaan dilina anu harita keur kanyenyerian. Kaduana atuh supaya teu ka emper-emper ka kolotna itu nyumput puni dinu caang. Mangga Ujang Jang Jaka Barowi bari ngareret ka Sudinta jeung Adasim.
Geus kitu mah opatana baralik deui ka Cisaat. Barang joa ka Cisaat nu keur ngaradu hayam teh teu sirikna ting koreja sarta ngarasa heran oge sabab ieu jajaka anu tadina ngamuk teh beutatang deui sarta dibarengan ku Bahrowi Katut Ardasim jeung Sudinta. Bari siga nu layeut tapi saurang oge taya nu wani neuteub semawana make pirajeunan tatanya geus kitu mah dar deui we ngabar hayam siga anu eueuh kajadianna naon atuh karna anu ayeuna geus ganti ngaran jadi Jakalara asup bae ka imahna Ardasim manehna dicicing di dinya dibaturan ku Nyi Enoh anakna Ardasim. Pamiarsa sadayana sehubungan jeung ngelesna karna ti lemburna Wijana nyaeta anakna cikalna Gumilar atau lanceukna Nyi Sari ngrunyung ka Gadog ka Pasuta oge ti heulapan geus dijentekeun ku Gumilar sanggeusna karna ngarogahala Nyi Sari teh dititah ka Cicapar nepungan sinamenta di Hampura tapi geus di dago-dago karena teh mau pikeun Wijana mah hal ieu teh katalimana yen karena boga niat rek manjangkeun pasanatan oge mangrupa hiji tantangan pikeun dirina kulantaran eta Wijana datang ka Gadog teh rek menta tanggung jawab ka karna Gumilar mah teu apaleun sabab Wijana datangna rerencepan tapi manehna ngarasa harendeg oge dumeh karena geus eueuh di Gadog atuh harita Pasuta oge teu kasampak sabab keur ngecrik ka situ bagendit. Widarma geus misah imah atuh mirah oge nya geus milu ka salakina ka Maeroh we indung karna lantaran geus lila teu panggih sasatna Wijana teh geus dianggap anak ku Maeroh teh kacida bunga nanti sirikna ngarontok waktu mireng Wijana datang teh Wijana anu tadi nama amarahna geus ngagubudag ari ningali kitu mah teu weleh bayi ngarasa kagagas atuh da dihendeu teh oge baheula apanan Wijana teh pernah nganjak di imahna kutan karena teh aya cek Wijana sanggeus Maeroh ngadongengkeun hal ihwal karena nyaeta ujang matak butek ka mana oge sirik ku bapana teh dipiwarang ka Cicapar ngadeuheus ka tuang rama tapi ieu mah ngadon ngaralas Maeroh bari calimba padahal mah pun bapak teh oge mana naon asal kersaan kaditu tembal Wijana panginten kadieu teh ujang teh dijurung ku tuang lamanya kanggo balitungan ka sinana ujang teh nya sumuhun mah nanging salarasna mah abah teh teu ningaeun abdi ka dieu tembal Wijana bari ngeluh ras manehna inget ka kana sagala kanyaah Pasuta Katut Maeroh anu geus dianggap indung bapa kukutna ngan omat we ujang mah ulah make kekerasan sing karunya ka emak jeung ka bapa oge ka dulur-dulur hidup moal mah abdi mah ka dieu teh mung bade naros we naon sababna karna bet tega luluasan sapertos ka musuh bae keur kitu torojo Pasuta dituturkeun ke Widarma Nyi Umi jeung Mirah saterusna maranehna ngobrol ngaler ngidul Wijana saterusna mah pamitan rek balik deui ka Cicapar dina mulangna deui teh rajabana ti bahanan lauk teh
Wijana diwawadian sangkan ulah nyieun tindakan kekerasan ka Karna, malah mah make diperadih segala ku pasuta teh. Sangkan manehna muluruh Karna lamun panggih gera bawa balik. Dina balikna kasih capar teh anu tadina rerencepan teh ayeuna mah kanyahoan oge ku Gumilar. Yen Wijana teh pasti gadog. Da eta atuh ongkohna rerencepan tapi waktu balik ket mawa lauk anu meunang ngacrik tiba genit. Atuh teu burung Wijana teh gede gelenut ku Gumilar. Lain kunanaon kitu so teh Gumilar masok sieun karena nyieun tindakan anu teu dipiharep. Untung we hidup teu panggih, coba upami heug panggih terus karena neutreg teu daek ngaku kana kasalahan. Geus pasti meureun hidup teh nyieun tindakan kekerasan anu balukarna man pan jadi goreng. Cek Gumilar, sumuhun Bapak, Abah, hapunten we abi teh teu unjukan heula, namung da maksud abi mah mung bade naroskeun we, sanes bade naon, tembal Wijana bari tungkus saterus mah ngadongengkeun sagalana ka nya. Hidup mah boga pikiran kitu, tapi si Karna mah biheung. Eta we lamun teu boga pikiran jahat mah meureun. Moal nepi ka tega ikan Nyisari. Ceuk Nyi Arum. Eun we da ayeuna mah. Geus nan ke deui lamun rek nguruskeun hal siga kieu mah santeuna kudu dibarengan ku kolot lain ngagugulukeun. Tapi upama dina aya nanaon teh pan aya nu misah ngageuing. Ceuk Gumilar bari terus manehna mah mapatahan Wijana. Waktosna sae pemirsa sadayana cag dugi ka dieu carios di Buntung Jago Tutugan enjing mugia kasamper deui dina kaayaan sehat walafiat. Abdi atuh Mang Oded saparakanca ngaturkeun nuhun kana pangrojongna ieu dongeng Sunda di Okip Channel. Atuh tong hilap subscribe-na, like sareng komen. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.